pagar eta jambatan katempo aya nu bodas. Barang kuring nepi ka palebah salah sahiji imah rangkai. Malah terus hudang lantaran ninggali di juru kamar aya pocong anu tadi aya di jambatan Cigalumpit. Kade bisi aya nu maturan ditukangeun. Pas sore kuring geus indit ti imah. Maksud rek ngadon nepungan salah saurang babaturan anu aya di daerah Sukamiskin. Pamikir dina indit sore oge da moal kapentingan balik lantaran anu ditepunganana ngan ukur ka satempat. Nyata ngan ukur ke daerah Sukamiskin hungkul. Sajabana ti kitu teh sabab ti imah kuring nu aya di ujung berung tepati jauh teuing ari ka Sukamiskin mah. Hal sarupa kitu teh bisa disebut geus jadi kebiasaan. Maksud kuring nepungan ka tiap-tiap babaturan teh tayalian keur masarkeun barang anu dijual ku kuring. Kuring boga kagiatan ngadagangkeun barang-barang multilevel. Lain ngan ukur di kota Bandung, malah kaluar kota oge geus kawilang mineng. Sabab biasa teh nyesok sanajan kuring balik kepentingan oge saenya nama geus teu jadi keung keur kuring. Kamana-mana teh ngahaja kuring indit sorangan, kuring tara moal batur. Kadang ari moal batur teh sok asa karurusuh ngajak balik. Kuring harita mah rada lumayan lila ngadon aya di imah si Surya. Sabab pamikir kuring eueuh deui jugjuganeun. Tungtungna kuring jeung manehna jadi ngobrol. Ku uplekna ngobrol, waktu teu karasa nyirelekna. Asa cikeneh sore ayeuna di luar geus poek deui. Sore geus ganti waci jadi peuting. Malah basa kuring ninggali kana jam geus aya kana jam 8 peuting. Kuring oge pamitan rek balik sabab geus karasa kesel ngadon diuk wae jeung keperluan anu pokok oge geus kalaksanakeun. Nyaeta nganterkeun pesenan teh. Jam 8 peuting kuring mulang ti imahna si Surya rek balik ka ujung berung. Motor ditumpakan ku kuring geus nyemprung kawetankeun. Tapi naha atuh aya hiji keanehan harita mah. Kuring balik teh bet jadi jalan ke palebah Astana Ciganitri. Salah sahiji kuburan umum anu kawilang gede di daerah Ciganitri. Padahal kuring biasa oge tara ngaliwat ka palebah dinya. Mimiti mah teu karasa aya keanehan naon. Sok sanajan kuring ngaliwat ka palebah astana oge. Tapi teu kungsi lila mimiti aya keanehan. Basa anu kadua balikan kuring ngeliwat ke palebah eta astana.
kuring bet balik di kepala bahdinya. Pan sidik tadi teges kaliwatan ku kuring. Nah kuring bet jadi kukurilingan kepala bahdinya. Mimiti kuring oge ngerasa heran. Jadi timbul rasa keung. Asa kakara harita kuring ngalaman aya keanehan sarupa kitu di perjalanan balik ka imah. Waktu beuki peuting wae kuring dilinglungkeun teu apal jalan balik. Malah jalan teh kalah balik deui ka palebah Astana Ciganitri. Geus aya kana sababaraha balikanana. Jalan anu ngajugjuk ka lembur teh jadi asa teu kapanggih. Sanggeus sababaraha balikan kuring oge reureuh heula. Anu jadi kuring heran kusabab salila kuring kukurilingan ka eta astana teh geus aya kana 2 jamna. Harita geus jam 11:30 peuting. Karasa ayeuna mah di palebah dinya teh asa jadi keung. Kuring oge neruskeun deui numpak motor. Tapi anger kuring can apal jalan balik. Kalah ka balik deui ka tempat anu tadi. Dak dumadak bulu punduk kuring jadi cing puriding. Kemudian inget yen harita teh malam Jumaah. Bensin motor anu tadina eusina pinuh ayeuna tinggal saparapat deui balasku dipake ku kurilingan. Ting anu kasababaraha balikanana kuring rada ngendoran ngajalankeun motorna. Sabab katingali ku kuring tina salah saji tangkal kain aya di palebah dinya. Ufrak aya anu murag. Motor anu ditumpakan oge langsung kukuring di rem. Nah naon atuh eta anu murag teh? Da gede nama saluhureun kalapa. Nganu jadi heran basa kukuring ditinggali. Dari dinya mah taya tangkal kalapa. Lampu motor kukuring diarahkeun ka palebah anu murag dina tangkal kai teh. Barang kacaangan ku lampu motor eta barang anu murag teh bet jadi gugulutukan. Siga aya anu ngagulutuk-gulutuk. Kuring beuki hayang jelas kana eta barang anu gugulutukan teh. Kuring ngalak-ngalak kitu. Beuki lila eta anu gugulutukan teh ujug-ujug ngagulutuk nyamperkeun ngadeukeutan ka kuring anu masih kena diuk dina motor. Barang geus deukeut kacidap pisan kuring reuasna. Sabab gening anu gugulutukan mah katinggali jelas siga sirah jelema.
Beki lila beki deket malah beki jelas pisan ketinggali. Sok komo geus deket mata mah kacaangan ku lampu motor. Nya anu eta anu gugulutukan teh sirah jelema. Harita keneh kuring jadi ngeleper awahing ku sieun. Dina kaayaan kuring masih kena diuk dina motor. Leungeun kuring jadi cingkeleper ngadeg-deg bari masih kena nyekel karena stang motor. Eta sirah juk opah ketinggali ku kuring jadi nying hareup ka kuring. Siga nu hayang ninggalikeun beungeutna. Atuh puguh kuring beki gempeur jeung sieun. Katempo ku kuring eta dua panonna molotot. Dina kaayaan molotot kitu, manehna ujug-ujug ngablesat ngapung dituturkeun ku sora seuri anu cacakakakan. Aya kejadian sarupa kitu teh geus teu puguh rasakeun keur kuring mah. Rek minta tulung ka saha? Teu puguh penting eta teh sepi pisan teh jalma anu ngulampreng saurang-urang acan. Basa kekayaan gitu karasa aya nu nyabak kana tak-tak kuring. Beuki kuring ngadeg-deg. Sok sanajan karasa aya nu nyabak kana tak-tak oge kuring teu wani ngalieu ka tukang. Sabab harita pamikir kuring geus teu gue pasti eta teh jurig. Nyekel kana tak-tak karasa magehan. Nepikeun karasana ku kuring motor oge teu bisa maju. Kuring cobaan sate kapolah ngajalankeun di motor. Sok sanajan sieun jeung keueung, rasa kapanasaran mah aya. Ya antugna kuring maksakeun kareret ka satukangkeun kuring. Barang red nyaan katinggali anu kerasa nyekel kana tak-tak teh. Duh leungeun anu eueuh awakan. Kuring langsung babacaan sate kapolah. Kuring babacaan sabisa-bisa kenyinglarkeun eta jurig. Barang kuring keur kaayaan babacaan kitu. Karasa eta leungeun anu nyagap kana tak-tak kuring. Ujug-ujug ngaleungit. Bari tuluy teu katinggali deui ku kuring. Malahan sirah anu tadi katinggali ku kuring oge milu ngaleungit bari dibarengan ku sora angin anu ngadeos. Sabab kuring masih kena geumpeur ku kejadian. Motor ku kuring lain ditumpakan tapi na kuring balik bari nyorong-nyorong motor. Geus aya kejadian sarupa kitu maka karek jalan balik melongpong. Katempo deui ku kuring. Senggeus asup ke jalan nu aya di lembur kuring. Kuring kakarek nyadar. Basa kuring keur nyonyorong motor. Pas pisan ngaliwat ka palebah pos. Di eta pos kaparengan aya dua urang jalma anu keur ngaronda. Tekung silila eta dua orang jalma anu keur ngaronda teh nanya ka kuring. Kunaon kan motornya didorong kitu? Mogok merenya? Henteu Kang, teu mogok.
Motor mah jalan, Kang. Nah tuh hari jalan mah bet didorong gitu bawa kempes ban merenya. Henteu teu kempes ban oge, Kang. Kuring kakarek nyadar harita pangaruh tina rasa sieun teh. Motor oge jadi lain ditumpakan, kalahkan didodorong. Kuring oge geus kitu mah ngajelaskeun naon bae kajadian anu cikeneh kaalaman ku kuring di palebah Astana Ciganitri. Kuring oge meunang katerangan ti eta ronda. Cenah mah kuring teh ngadon wawanianan ngaliwat ka Astana Ciganitri barijeng kaparengan malam Jumaah. Geus loba carita ti anu parang ngaliwat ka Astana Ciganitri dina malam Jumaah. Cenah sok aya jurik bungkulekan nu aya di palebah dinya. Ieu carita pengalaman kuring, judulna Jurig Batu Karut. Ngaran kuring anu katelah Cepi. Imah kuring aya di Bandung. Nyaeta di Jalan Bagus Rangin. Hiji daerah perkampungan anu aya di hareupeun Telkom pisan. Kajadian ieu geus lumangsung 3 bulan ka tukang. Harita poe Kemis. Saperti biasana ari poe Kemis mah gawe di pabrik teh ngan ukur tepi ka jam 5 sore. Kuring gawe di hiji pabrik anu ngaproduksi keperluan alat motor cross. Sanggeus bubaran gawe, kuring rek langsung balik ke imah. Harita kuring muru meresan kantong jeung meresan pakaian. Kuring boga niat hayang balik heula ka lembur. Nyaeta ka daerah Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Malahan kuring samemeh balik minta izin heula kanu jadi dunungan. Geus ngarasa sono pisan ka lembur. Kabeneran geus 3 bulan kuring teu balik ka lembur. Jeung ngarasa sono hayang panggih jeung anu jadi kabogoh. Memang di lembur kuring geus boga kabogoh. Malahan kuring boga niat rek ngajadikeun manehna teh pamajikan kuring. Saacan kuring indit, kuring nelpon heula kanu jadi indung. Maksudna
Ngahaja ngabaran heula indung nu aya di lembur. Pamikir kuring supaya kulawarga teu reuwas ku kadatangan kuring anu ngadadak. Halo, Mah. Cepi rek pulang heula ka rumah ayeuna nya. Rek balik heula. Nah, perek itu gawena. Nya nyelang heula we, Mah. Cepi sono hayang mulang heula. Ayeuna pisan rek balik heula teh. Nya, Mah. Paling Cepi rada peuting datang ke lemburna. Mun bisa mah tong penting teuing. Kade hati-hati di jalanan. Moal atuh, Mah. Pasti gancang. Da make motor ieu atuh. Mun bisa mah pas tepi ka warung peuteuy jalan anu ka Batu Karut tong diliwat di jam 8 peuting. Soalna lamun leuwih peuting di jam 8 eta jalan teh geus sepi pisan. Jeung deui lamun aya jalma anu rek ngadon milu ulah dipalire nya. Kitu papadonan indung kuring dina telepon. Poko nu jadi lantaran kuring balik teu kapeutingan teuing di jalanna. Memang kuring oge geus mineng ngadenge, malah kungsi ngalaman. Ngaliwat ka warung peuteuy ti peuting. Nyaan wae, eta jalanna teh mun lewat di jam 8 mah kacida sepina, matak pi kakeungeun. Tapi basa harita mah kuring teu ngarasa keung. Nya pedah ngabonceng babaturan meureun. Sanggeus kitu mah kuring langsung indit di Bandung bari make motor. Muru mulang ka lembur. Kira-kira di Bandung teh kuring indit sanggeus salat maghrib. Muru balik peuting teh maksudna mah supaya lancar di jalanna teu kapegat ku macet. Jeung di ari peuting mah teu panas. Ngahaja salila di perjalanan kuring santai. Mawa motor oge lumayan tertarik teuing. Perhitungan kuring perjalanan muru ka warung peuteuy nya butuh 3 jam setengah. Ku perkiraan mah jam 10 kuring geus bisa tepi ka warung peuteuy. Nya teu mencog tina dugaan kuring tepi ka warung peuteuy jam 10 peuting. Harita kuring ngadon reureuh heula di warung peuteuy. Kuring ngeureunkeun heula motor di hareupeun kios pas pisan pertigaan warung peuteuy. Sajabat rek ngadon reureuh heula sakedeung, kuring sakalian ngadon meulih rokok. Soalna geus pasti di lembur geus moal aya warung anu muka. Punten. Punten. Geningan, aya nu bade meser. Bade meser naon, Cep? Eta bade ngagaleuh rokok manawi aya kitu. Aya atuh. Tah, ieu rokona. Bade angkat ka mana, Cep? Menitos wengi kieu. Bade wangsul ka sodong, Mang. Mung rada kawengian ieu teh. Kutan, bade mulang ka sodong. Eta meni wantun si Encep jaban nyalira deui. Nya atuh atos kedah kumaha deui atuh, Mang. Kaleresan abdina nyalira. Abdi teh nyanak rencang. Kade atuhnya tah di palebah Batu Karutna tong malaweung sabab jalanna teh parwek. Kacida lah pokona palebah eta mah. Nya atuh hatur nuhun, Mang. Tukang warung nyarita kituna teh bari rada baluar balieur.
siga aya nu dirusiahkeun ka kuring. Ningali peta tukang warung sarupa kitu teu pati dipikiran teuing ku kuring. Geus kuring maya rokok sarta geus cukup ngadon istirahat di eta warung. Kuring oge niat rek neruskeun perjalanan. Can jauh tina eta warung, kuring can waka ngebatkeun perjalanan lantaran ninggali jalan anu rek disorang teh menika cida poek mongklengna. Ningali kitu mah mimiti kuring oge ngarasa aya keung sagala. Kuring can waka indit nyorang jalan anu rek dijuk-juk. Kuring ngadon nyamperkeun heula ka tukang ojek. Maksud teh rek ngadon minta diantirkeun ka tukang ojek anu kabeneran aya kene di pangkalan ojek. Kang ojek, kersa teu nganterkeun abdi ka Sodong. Wios lah ku abdi di ongkosan. Hah? Ka Sodong? Muhun Kang, sok wios lah ke ku abdi dibayar 2 kali ongkos biasa. Aduh, kudu nganter ka Sodong wae kieu mah. Ali mah, sieun mangna. Sanajan dibayar 200.000 ge. Embung ari ka Sodong mah. Ih, sieun. Kuring oge kapaksa balik sorangan. Sok sanajan kudu nyorang jalan anu paroek. Da geuning tukang ojek oge arembungeun nganterkeun kuring. Sanajan dibayar leuwih mahal oge. Sigana tukang ojek oge sieunneun dina balik deui ka pangkalan. Indit 2 motor jeung kuring nya tempo balikna sorangan meureun pikirna. Ningali sarupa kitu mah kuring nya teu bisa maksa ka eta tukang ojek. Nya kuring mutuskeun indit sorangan ka Sodong teh. Teu lila kuring indit bari ninggalkeun eta tukang ojek. Di perjalanan teh kacida poekna. Bari jeung kuring maksakeun indit sorangan. Salila di perjalanan kuring ngarasa rada keung. Rarasaan teh asa aya anu nuturkeun. Tapi kuring ngawani-wani maneh. Bari hahari ringan ameh rasa kasieun teh leungit. Pas kuring nepi di palebah batu karut, kuring rada ngagancangan make motor teh. Kusabab kuring ningali di hareupeun aya truk anu keur maju. Daek teu daek, kuring kudu nyusul eta truk. Pamikir kuring, ameh rada kacaangan ku lampu truk. Lamun kuring aya di hareupeun truk mah. Pas palebah loba tatangkalan anu baradag, kuring heran. Eta truk teh nah bet hayang miheulan we ka kuring anu keur naek motor. Sababaraha kali eta truk teh ngelaksonan wae ka kuring. Kuring heran. Nah kunaon eta truk teh bet siga nu rek miheulan wae ka kuring. Nu akhirna eta truk teh bisa miheulaan kuring bari jeung nyebrut sakitu tarikna. Jang, Ade, eta di tukangan aya naon? Di barengan eta kenaik truk teh bari ngagoro ka kuring bari jeung jiga nu sieun. Eta truk ninggalkeun kuring nu make motor. Kuring teu ngarti. Nah kenaik truk teh bet ngomong sarupa kitu. Kuring tepikir panjang,
Kuring oge nyebrut make motor satarikna keur nyusul deui eta truk. Salila kuring keur nyusul eta truk, kuring ngarasakeun asa aya buuk diriaban ngahalangan kana beungeut kuring. Beuki leula, beuki kacida ngahalanganana eta buuk teh. Kuring jadi ngarasa geumpeur. Naon atuh anu ngahalangan kana beungeut kuring. Salila kuring keur make motor teh, pas kuring ningali kana palebah kaca spion motor. Kuring kacida ruasna. Geningan anu aya di satukangan kuring teh, aya hiji awewe anu pipina ngambay, ngaburayut siga anu kembu. Beungeutna sepau getihan, panonna molotot, barijeng bobodasna hungkul. Eta makhluk nangkel milu numpak kana motor kuring. Eta makhluk teh nyerengeh ka kuring bari nembongkeun sihungna. Katinggali jelas sok sanajan nganukur tina kaca spion motor. Awak ngadeg-deg. Kuring ngarasa geumpeur jeung sieun anu nataku. Kusabab sieun anu kacida, awak oge leuleus jadi eueuh tanaga. Mawa motor oge jadi gagaleongan. Malahan antugna mah kuring labuh tina motor, nyuksruk anu gawir sisieun jalan. Kuring labuh jungkir balik tinu motor. Saking geus kaliwat ku sieun, kanjering geus teu dirasa. Kuring langsung hudang nangtungkeun di motor anu geus rangsak barared alatan tadi nabrak gawir teh. Kuring satakara kebak ngahurungkeun motor deui. Ameh motor teh gancang hurung. Tapi naha atuh motor teh hese di hirupanana. Antugna barijing hese beleke oge, eta motor bisa hurung deui. Sanggeus motor hirup mah, kuring langsung ninggalkeun eta patempatan. Tapi acan ge ninggalkeun eta tempat, kuring ruas. Lantaran kuring ngadenge anu seuri ciciri hilang di satukangan kuring. Anu seuri teh sing horeng makhluk anu tadi milu numpak dina motor kuring. Barijeng awak ngalepar, kuring bisa ninggali eta makhluk anu pikasieun. Sajabana ti buukna anu panjang teh katinggali ku kuring panonna bolotot, barijeng kulitna peot. Eta makhluk nyerengeh barijeng ngadeuketan ka kuring. Ningali kitu mah kanyeri teu dirasa, malahan awak anu babak barijeng garetihan oge teu dipalire ku kuring. Kuring langsung ngagas motor satarikna hayang jauh teh eta makhluk. Kuring ngajalankeun motor satarikna balik cek rarasaan mah eta makhluk teh terus nutur-nutur ka kuring. Akhirna kuring oge bisa tepi ka polsek Sodong Hilir. Motor anu ditumpakkan ku kuring langsung diasupkeun ka polsek. Kabeneran harita aya 3 urang polisi anu keur piket. Kuring oge ditulungan ku eta polisi nu aya di polsek. Malahan kuring diubaran sagala, awak anu babak dipangbersihankeun. Sanggeus tenang, kuring nyaritakeun kejadian anu kaalaman ku kuring di daerah Batu Karut. Kajadianana nyaeta kuring dipegat ku jurig Batu Karut.
ngadenge carita kuring sarupa kitu teh. Polisi oge geus teu ngarasakeun aneh deui. Sabab gening lain kuring hungkul anu ngalaman dipegat jurig batu karut teh. Malahan kuring menang keterangan ti polisi yen sababaraha taun anu katukang di daerah Batu Karut aya 2 awewe anu dipaehan. Mayitna dipiceun di dinya. Tisapra kuring ngalaman kejadian sarupa kitu. Kuring teu wani balik ka lembur peuting-peuting. Nya carita jurig Batu Karut teh kaalaman ku kuring sorangan. Lain ngan ukur omong ti balerea.